Sanggar Seni SMA Negeri 12 Garut nyucuk catur para karukun mapai laratan cerita baheula mangsa Ki Sunda Dijaya. Tatar Sunda abad ke-16 nalika dinarpatian ku Raja Linuhung nu kamasur kawen-awen kakoncara kajana pria arif tur wijaksana pageuh tur kukuh kana purbatisti purbajati kana tari paranti jeung ajaran luhur Narpati nu katelah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kagungan putra bungsu ti Nyai Subang Larang katelah Raden Sagara alias Kean Santang. Anjeuna keng atikan sareng didikan sapinuhna nyerep tur ngancik ka dirina ti ramakna. Kumargi eta Raden Kean Santang ngajang gelek jadi rumaja putra nu sakti mantraguna. Awak sampada belkesentreng pait kulit pahang tulang hanjakal boga sikap sombong tak kabur asa ieu aing ujah kidul wilujeng nyaksen. Sorangan tapi nahnya hari jajar ilmu aya tamatna nahnya aing teh panggagahna aing penasaran aing rek kalana dan nya ilmu pangabau sugan bae aya kene ilmu an aing katanya SMP loh Pak. SMP loh Pak. Ada si Bayu aja di tengah. Baik. Aja kan narik. Ya, kita ke SMP betul.
sareng pada angkat ke mana Kasep? Ya kaulah lukatlah Kian Santang. Kaulah yang tepung jeung nuaran pegeda Ali atau Sayyidina Ali teh. Mereka jajal ilmuna cenah mangena teh jawara di tempat. Ari kitu mah hayu atuh dijajabkeun ku mama. Itek mama tinggalin tuh geningan ancam punten pangnyandakeun. Nah Kasep nyadak itek teh lami-lami teuy. Aduh, mama. Kabeh teh jasa nyadak kieu ituk. Majar balai ngadu jajaten sareng Baginda Ali geni nyebut itekna oge hante kaduga. Mama hapunten abdi mama. Kasep nyakaula pisan nu dipilarian ku hidup teh. Hah? Saya kira teh Baginda Ali. Hapunten abdi mama, abdi tos kumawantun ka salira. Sawios Kasep mung hidup kedah emut koma dina sajeroeun mana tekenging kaancikan rasa ujub jeung takabur sombong adiguna teh beda wae hidup ukur ngubak di lemur sorangan cobi upami luntak mah tangtos aya nu leuwih luhur tibatan urang dunya teh masih lega pikeun disorang langit mun rek disungsi ngablak tayawatasna lir ibarat sasawi mun ditingali di jomantara. Kian Santang mama aya picaritaeun ka dieu hidup. Sumangga mama, bade aya picarios naon? Ieu ayeuna hidup tos waktosna muli ka Pulau Jawa Kasep pikeun nyebarkeun agama Islam tapi samemeh hidup muli mama rek ngawaris ngaran kaislaman hartina hidup geus resmi jadi panganut agama Islam jeung wajib ditepikeun kanu sejen amalkeun ku hidup dina kahirupan sapopoe sabab Islam lain ngan sakadar ajaran nu kudu apal wungkul Kasep tapi pikiran hati jeung laku lampa oge tong lepas tina kaislaman agama tong dijadikeun kedok pikeun nyieun karuksakan di ieu dunya komo deui karaharjaan mah beda. Baginda Ali ulah ngabahas wae karaharjaan sapanjang nyawa masih cicing dina kaurungan mah ulah surut pangharepan di mana-mana oge ngaran-ngaran sukarelawan mah kudu loba puasa kudu yakin tur sabar kuminengna puasa mah tangtu jiwa jeung raga hiji jalma bakal sakti mantraguna saciduh mentu saucap nyata jeung bejakeun ku anjeun Kian Santang kaparaku satetar Sunda nu geus diparilih kamari ku rahayat oma kabudayaan jeung kagiatan usaha pamuda asuhkeun kana palaturan desa. Leres pisan kaula nun Kian Santang eta nu disebat Islam rahmat keur sakabeh alam teh tah disemat ayeuna ngaran hidup teh rahmat suci bral ayeuna mah geura muli diduakeun ku mama. Carita Sunda sumangga urang lajengkeun kana upacara adat Sunda dina raraga paturai tineng siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 12 Garut tahun 2015 kungucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Sampun kahiyang agung boga wana
Hyang Agung datang kanu kawenang sing tepti kanu di langit sejak naprakan panada pangatingkan panjaringkeun sim kuring saparatan sawer. Nuhun payan. Mangga anu baik kaul yang sesuai. Bapak komite Pak Cecep, saweran ageng bisa nih 100.000 saudara. Allah